Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Man saha jalma intaqodo anu batal itnaon wudu'uhu wuduna si jalma haruma maka haram alaihi ka itu jalma naon arba'atu asya'a opat pirang-pirang perkara. As-sholatu tegesna hiji haram salat wa tawafu jeung kadua haram tawaf wa masul mushafi jeung katilu haram nyabak mushaf tegesna Al-Qur'an wa hamluhu jeung kaopat haram mawa mushaf tegesna Al-Qur'an wa yahrumu jeung haram alal junubi ka jalma anu ngabogaan hadas gede naon sittatu asya'a genep pirang-pirang perkara. As-sholatu tegesna hiji haram salat wa tawafu jeung kadua haram tawaf wa mashul mushafi jeung katilu haram nyabak mushaf tegesna Al-Qur'an wa hamluhu jeung kaopat haram mawa mushaf tegesna Al-Qur'an wa lubsu jeung kagen lima haram cicing pil masjidi di masjid wa qiraatul qur'ani jeung kagenep haram maca Qur'an wa yahrumu jeung haram bil haidi ku sabab haid naon asyaratu asya'a 10 pirang-pirang perkara. As-sholatu tegesna hiji haram salat wa tawafu jeung kadua haram tawaf wa masul mushafi jeung katilu haram nyabak mushaf tegesna Al-Qur'an wa hamluhu jeung kaopat haram mawa mushaf tegesna Al-Qur'an wa lubsu jeung kalima haram cicing pil masjidi di masjid wa qiraatul qur'ani jeung kagenep haram maca Qur'an wa saumu jeung katujuh haram puasa wa talaku jeung kadalapan haram ditalak wal mururu jeung kasalapan haram ngaliwat pil masjidi di kajero masjid in khofat lamun sieun itu awewe talwisahu kana ucrat-acretna getih wal istimta'u jeung kasapuluh haram ngalap suka bima dina perkara baina surrati anu aya di antara bujal warukbati jeung tuur. Wallahu a'lam bishawab. Ilaihi marji wal ma'ab.